ya mah artis menyundatan di harapan Baitullah, dipoto nikah di harapan Baitullah. Sanu nitah kikituanan, sanu nitah kikituan nikah di masjid gitu nitah. Imah yang di masjid afdol, podol sero, segala abdol segala naon. Teu nyaraho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitianan nu hayang kalem, hayang ancak teh mah gos kitu mah. Di imah nikah mah geus masalah. Wajib ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna. Ai salat henteu. Bloon jasa panet. Kikituanan mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ke arah lem hungkul. Lebih baik gua belum masuk salah. Mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami. Itu kitab mana nu nitah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar. Sugan aya di kitab nu gede. Eueuh pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu. Beneran dia sok dititah-titah kos kitu nanaona ngariweuh-riweuh. Momo lamun awewena hayob. Geus jendora ka deui bae. Ya Allah, di mah geus udah sesek. Masyaallah, masyaallah. Segala kudu madep kiblat. Pernah kula jeung hiji KUA madep kiblat cenah Kiai Abdol. Kula seuri we ngaji di mana si budak. Ngan teh ditegor mah ngan pasti ieu KUA bayaran kajen kuku teu ngaji kitab ngaji nangan sakadar dikira ku ngaji sia baca kitab aya eueuh coba nikah madep kiblat salat madep kiblat mah kudu madep kiblat segala rupa sok teh ngan ditakrib mentek kiai-kiai salaf mah seuseurean geuning naonan gos itu mentek abah mah babari jasa nyurah nikah teh babari jelema keur ngawaluku kula inget bae teh keur leutik surah berarti ieu memori kula mah teger lain cara ente keur carita surah abah babari jasa sok tanyakeun ka santri-santri abah kula babari nyurahkeun nikah teh jelema keur ngawaluku menang dua baris ngawaluku tejol aya anak nanu awewe jeung calon salakina enon sia ka dieu bah ieu kula boga bebene ayo ieu hayang nikah kuat diuk sia di dinya digaleng diuk di dinya digaleng ke abah neangan saksina tuh nuker macul tuh manghajana ka dieu haji enon nikahkeun ya gara tuh diuk dinya tak beres abah nikahkeun kasihannya kasihan dengan mas kawin sekian kula terima nikah dengan mas sekian beres bubar beres tak abah nikahkeun di sawah nama nyontoanana masya Allah boh ieu mah di masjid madep kiblat ayeuna teh mantenang kitaban bae ya Allah abah membabari jasa saja nyurahkeun teh digaung jadi bae teu kudu hese-hese masya Allah karim aya deui aya hiji jelema sugih urang Korea boga pabrik minuman kemudian datang ke abah deuk asup Islam tapi bagus sudah sekarang aja cekiana teh nanti saya akan buat acara cekiana teh supaya disoting nanti dihadiri oleh teman saya ini masuk Islam nggak boleh begitu cek abah udah sekarang mau masuk Islam sekarang besok saya nggak nerima cek abah teh atuh hari tak kene geus fotoan naon Korea tinggal Korea geus babari jasa ulah sok nyieun sotingan kos kitu nu penting mah asli na asup Islam Allah saksi na beres ieu mah malah nyana nu ngondisikeun si Kiai Golkarna ya udah nanti aja di shooting bagus itu nanti biar dipertontonkan kepada nyen ancak ngelulu babari artinya tah HP teh kos itu si hade kurang teh menang akses wallahu a'lam.